Waman sareng saha jalma intakodo anu batal naon wuduna jalma haruma mangka haram alaihi ka jalma atau nepi ka manehna di dieu mah naon as-sholatu hiji haram salat wa tawafu dua haram tawaf wa hamlul mashafi sareng katilu haram mawa Quran wa massuhu sareng kaopat haram nyaba Quran illa lisobiyyi angin kabudak lid darosati pikeun rek ngaderes atanapi pikeun rek ngaji wa alal junubi jeung haram kanu junub naon hadhihi ieu wa qiraatul qur'ani jeung haram maca Quran wa muksul masjidi jeung haram cicing di masjid wa alal haidi jeung haram kanu haid wan nufasai jeung pirang-pirang anu nipas naon hadhihi anu ieu qoblal inqita'i dina samemeh pegat atanapi dina samemeh saat wa tamkinu zauji jeung ngongangkeun ka salaki wasayyidi jeung kasayid dunungan minal istimta'i tina ngalap suka baina surratiha antara udalna itu mar'ah awewe waruk batiha jeung tuurna awewe qoblal gusli dina samemeh adus. Bismillahirrohmanirrohim. Dina ieu pasal bade ngajelaskeun tentang pangharaman kajalma anu teu boga wudu. Jadi keur jalmi anu teu boga wudu aya anu haram aya anu henteu haram. Mana di antawisna anu haram kanu teu boga wudu. Waman intaqodo wuduuhu saha jalma anu batal wuduna alias henteu boga wudu haruma alaihi mangka haram ka eta jalma naon as-sholatu salat. Jadi nomor kahiji pikeun jalma anu batal wuduna atanapi anu teu boga wudu teh haram ngalaksanakeun salat bade salat wajib atanapi salat sunat. Margi disyaratkeun dina salat nyaeta kudu suci tina hadas alit sareng hadas ageung. Kumaha lamun dipaksakeun urang ngalaksanakeun salat wae bari kaayan urang teu boga wudu maka daripada menang pahala kalah menang pahalu gitunya, kalah menang palu kalah menang siksaan. Margi salat hiji pagawean anu kalintang pisan mulyana, maka ku ayana mulyana salat henteu tiasa dilaksanakeun ku jalma anu teu boga wudu. Wa tawafu nomor kadua pangharaman kanu teu boga wudu teh nyaeta haram tawaf. Ari tawaf teh nyaeta ngurilingan Ka'bah pikeun jalma anu umroh atanapi anu munggah haji anu seueurna 7 kurilingan, 7 ngurilingan Ka'bah gitunya. Kumaha geuningan di dinya mah pasurad paseret gitu antawis pameget sareng istri nya insyaallah nalika tawaf mah aya kamurahan ti Allah kulantaran madorot teh mangka teu sawios batal oge paantal kulit pameget sareng istri nalika tawaf nyaeta madorot teh ku ayana seret teh
ari ngadagoan batur kalah rek iraha geus na katinggalin ku batur mata ngilu we sered dina tawaf nya. Wa hamlul mashafi nomor katilu haram mawa Quran pikeun jalma anu teu boga wudu. Itunya urang nyana Quran di bumi ka masjid rek ngaos Quran di masjid bari urang teu acan gaduh abdas engke we sakantenan abdas nama di masjid dicanak we Quran teh ta eta batal non teu kenging. Kajabi upami Qur'anna di kantongan gitunya diniatan urang nyana kantong diniatan nyanak barang rata-rata anu sok di kantongan mah barang gitunya seperti angwan merenan artos sinaran anu sanes-sanesna deui maka ketika di kantongan Al-Quran diniatan entong niat mawa Quran tapi niat mawa barang seperti urang meser Quran ka Majalaya kan susah kudu boga wudu sapapaosna diniatan we maca Quran jadi ulah dugikeun ka kieu kade karena cek hukum cek agama di mana mawa Quran teh kudu boga wudu urang meuli Quran ka Majalaya abdas heula saumamakan di kaum ari teh batal dina angkot atau napi dina delman punten pun lungsur heula bade ka mana bade abdas heula margi menyenak Quran tah kan madorot upami kitu mah wa masuhu sareng nyabakna Quran jadi Quran dicampi nalika urang henteu gaduh abdas eta hukumna haram dina pada ieu teh mulyana Al-Qur'an sehingga diuningakeun dina jilidna Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun teu meunang nyabak kana ieu Al-Qur'an illal mutahharun kajalma anu suci tina hadas alit sareng hadas ageung illa li sobiyi kajaba ka budak tah lamun ka budak mah wios nyabak Quran maca Quran mukaan Quran wios tapi wios teh lidarosati pikeun arek ngaji pikeun arek ngaderes manawi upami di bumi saumpamakan urang bade ngawuruk putra kalarasan ibuna teh gaduh abdas sok we sing dibuka ku budak sok de buka etana tunjukkan etana wios urang mah ukur ngaosna wungkul nuduhkeun tata carana ngaos ngan urang teu kenging maca Quran anu mulak malik muka Al-Quran mah wios eta ku budak teu sawios-wios nu mulak malikna Quran namah budakna margi cek di dieu teu meunang nyaba Quran kajabi budak hatosna sobi budak lidarosati pikeun ngaderes wa alal junubi sareng haram ka jalma anu junub ieu mah junubna boga adusaneun naon hadhihi anu ieu jadi anu opatna me teh haram ka jalma anu junub sanes kanu teu gaduh abdus wae malihan mah kanu junub mah ditambihan wa qiraatul qur'ani haram maca Quran urang gaduh adusaneun da can adus maca Quran da ditalar sok sanaos ditalar itunya boga adusaneun urang dicalik dina Quran no dina kursi ngaos Al-Quran daripada kaluman memeh adus maca heula Yasin eta teh kenging sok sanaos ditalar kajabi upami ayat-ayat anu nuduhkeun kana doa sapertoskeun mana doa Rabbi sorohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli eta teh ayat Al-Qur'an nanging nuduhkeun ayat eta kana doa tiasa diaos eta asal diniatan maca doa entong diniatan maca Quran
rek ngapalkeun doa Nabi Musa, kan doa Nabi Musa Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atanapi anu lebet kana doa mana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dina surah Al-Baqarah eta nya. Eta ayat Al-Qur'an, tapi anu nuduhkeun kana doa. Tiasa diaos ku jalmi anu junub boga adusanin asal diniatan ngaoskeun doa. Wa muksul masjidi salajengna haram pikeun jalma anu junub boga adusaneun muksu cicing pil masjidi di masjid, cicing di masjid urang gaduh adusaneun cicing di masjid. Zaman kapungkur mah pemuda teh sok karulemna teh di masjid dara di bumina pabalata koe ngajajar di masjid teh emut abi kapungkur gitu tah. Tara bumi di kulon tarang subuh gewat tudang berjamaah subuh. Nah lamun nalika urang kulem di masjid lajeng saumpamakan ngimpenana teh ngimpen asik dugikeun keluar mani mangka wayahna kudu keluar di masjid cicing dina teras pindah ke bari ngadaguan subuh kitu nya bari ngadaguan adus atanapi langsung adus dina pada harita gitu nya. Wa alal haidi jeung haram kanu haid wa nupasai jeung pirang-pirang anu nipas naon hadihi anu dicebatkeun nembe. Jadi ai kajalma anu haid kajalma anu nipas haram anu disebatkeun nembe mana halam salat tawaf nyaba Quran mawa Quran lajang maca Quran lajang cicing di masjid kanu haid teh kenging sareng anu nipas. Qoblal intiqoi dina samemeh narima saat eta getih. Jadi haram sote lamun memeh samemeh saatna eta getih. Wa tamkinu sareng ngongangkeun azza kasalaki wasaidi sareng dunungan minal istimta'i tina dialap suka baina suratiha antara bujalna eta si istri warukbatiha sareng tuurna eta si istri qoblal gusli dina samemeh adus. Janten ceuk sakawal mah upami istri nuju men atanapi nuju nipas tos saat tapi can adus ceuk sakawal mah tiasa dianggo ku carogena itunya dialap suka istimta. Nanging ceuk sakawal pisan mah teu kenging anger kedah adus heula. Naon margi na margi dina tilas men atanapi dina tilas nipas bisi aya getih-getih anu janten panyawat ka urangna tah engke manawi ceuk kaol anu langkung apik mah kudu adus heula eta si istri teh dina samemeh dianggo ku nu janten carogena teh. Jadi istilah dina ieu mah upami bojo urang saat haidna urang geus hayang gitunya nyi geus saat geus adus acan geus engke lah sakalian adusna adus haid jeung eta gitunya gitu ceuk sakawal mah kenging eta teh ceuk sakawal mah teu kenging anger kedah adus heula naon margina ihtiyat bilih aya keneh getih dina palawangan istri pilih ngajantenkeun panyawat. Shadaqallahul